bajuna bagusan, hatena bagusan, hirup urang moal kebal. Salat basolat pada hate urang maya di Bandung. Jadi urang mangan awakna doang di masjid, aya hatena mah di sawah, di kantor, di pasar. Ajuk urang cuma bagian jago kumaha emang datang kadinya hirup ngatung geus bae kitu. Kebal-kebal diuruskan roh, diurus selaras antara zahir jeung batin. Beda gerakan salat dage kadeuleu ku ahli nama. Oh, bagus tah budak. Emang teu kayahoan gitu gerakan-gerakan salat ku ahli teh kayahoan. Antara nu husu jeung nu teu husu kayahoan. Cenah ku aing dek dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai. Allahu akbar. Emangna husu dina mendak, emang husu dina tungkul, emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah. Kok bisa kajahoan? Awak urang teh cangkang nu di jerona maroh geus ieu roh dicangkangan ku awak. Bakal kanyahoan jerokna mun urang neuleuh cangkang. Cangkang ieu mah tah nu kadeuleu ku urang mah cangkang tah cangkang. Mun cara kadu mah cangkangna. Kadeuleu pan kadu diambean. Dikitu-kitu karetat seungit beli goreng barang dipurak, Masya Allah buruk. Haji urang nyarekan tukang kadu boblok ka tukang kadu, tolong ka tukang kadu nipu aing. Teu kudu dicarekan ya tukang kadu na kitu teh nyaho. Teu dicarekan tukang kadu, cak tukang kadu pugu aing ngehe jualan teh yang nu bener sarua bae. Sia kudu nyarekanan aing, dipeujit sia ku aing. Teu bisa. Teu kudu dicarekan eueuh. Geus nasib bae sakieu urang sok nyarekan tukang kadu. Ji goblok aing moal meuli-meuli kadu deui di nyana cenah sakiana. Kadu aing meuli 5 uneuh bener hiji-hiji acan tolong. Sakiana aing sarua jualan aing itu bener sarua aing ge. Nah, teu bisa tuh nasi. Geus lompatna di oblang urang. Meuli ketan. Hiji geus ketan. Kotek beres. Tah jadi meuli kadu buruk kuari di oblang ka bagian salembur aweha. Ieu awak urang mah ieu mah cangkang nu di jero na rola mun urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Mandi dirapihan disabunan awak, ieu disampoan awak berarti kan, sikat gigi awak berarti kan, make sesengitan awak kan berarti, ngaca urang make batik, make baju dan lain sebagainya awak kan, berangkat urang kadeuleu necisna luar biasa. Ti mimiti buukna rapih, kopiahna rapih, sorbanna rapih, bajuna rapih, kaambeuna seungit, jerona kurang henteu diurusan, ternyata horeng di jerona bilatung walung. Naon bedana DPR takos kitu? Neuleuh awakna nara recis DPR teh, bajuna hara rebat. Setrikaanana ge luar biasa, parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan. Cak dana. Beuli ge kudu di Singapura, di Paris, lain lalagan. Sapatuna mengkilap. Bajuna ge hebat, wow dan lain sebagainya, jahitanna ge teu sambarangan. Dipake ku nyana kaluar ti mobil anu mewah, hebatna luar biasa. Hatena bilatungan.
teu diurus mah pilatuna kala jengking malulu di jerona orai taneuh malulu di jerona uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai pancena kiai kuluk nyawanan nyawai di mana cenah nyawana jalan teu beres lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi lamun hate sia bilatungan bangunan rapi gara-gara hate sia aya bilatungan aya kala jengkingan tukang endong ngadoakeun ku galedeg ka sia sia tah nu mantap kudu ngaji ge lain deuk nyarekanannya na yu urang rapihan bajuna bagusan hatena bagusan hirup urang moal kebal kuari maka panggih jeung jelema-jelema jeung rakyat eueuh masalah isukan sia DPR sia bupati, sia gubernur, sia menteri kapanggih jeung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala rasakeun ku sia kuari sia nyalahkeun ka aing goblok taki uci galak cenah sieu teh tolol tah katololan aing jeung kagalakan aing geura pae sia di hadapan Allah buktikeun omongan aing ku sia wah cenah sieu ternyata aing aing keur sieun sieun emang aing teu make wiridan ngomong atuh mah pajar mah bener bae ye tun mantak awe bogoheun ge teh dipandik ieu pelet atuh sekali-sekali ye lamun aing ngomong di hadapan bupati lamun teu kieu bupati ulah disangka aing beukiihnya ira aja nak kiai atuh aing na hayang kiai dek naon atuh aing ngomongnya na di hareupeun nya najuna kiai atuh ewer-eweran ka aing naonan iya mah maksudna lain gitu ieu urang beneran ieu nagara urang ieu teh ibu pertiwi urang urang teh titah ngurusan urang teh rakyat ieu loba nu zina ieu di Kabupaten Tangerang bareng yuk urang tangkepan tanu zina memantaki khairun ma'al marhum teteka tuturkeun ku urang kabehan disebut bagai Kiai Kokok Beluk artina kokok beluk teh kiai anu tilok ngomong jeung di mana kapanggih teh serem luar biasa teu katuturkeun teh dina ahwalnya nama di hareup aya meja di luhur meja kitab di tengah aya meja di dinya aya kitab di dapur aya meja di dinya aya kitab di emper aya meja di dinya kitab dek diuk di mana bae aya kitab kos Kiai Kuari percis diuk di hareup aya TV diuk di tengah aya TV di gigir aya TV di dapur aya TV malah leuwih Kiai Kuari mah di WC aya TV Kiai Kuari mah TV teh ya pohara keur ngisi nonton TV keur ngisi Masya Allah meureun mah geus akhir zaman teh Kiai teh datang ka pohara cinta jasa kana TV baheula mah cinta jasa kana kitab mentak terlepas di kitab ulama cinta jasa ka ulama geus di akhirat digiringkeun jeung ulama pantes sebab ahwal da kuari kitu
geus urang kuari lamun cinta kana HP di akhirat tadi atuh digiringkeunana jeung RCTI jeung TPI jeung RRI jeung naon deui kan tuh kan sia menyaho bae kan tuh atuh pagawean sia eta mah Masya Allah sedih jasa pada orang di akhirat aja digiringkeun di pas itu henteu boga pikiran kieu lah aing umur kuring geus 55 atau 60 jeung geus nonton TV segala HP geus aing mah deuk popegatan bae lah kuring jeung nu kos kararitu aing mendek jeung Allah bae jenting aing mah tinggalin zaman ge di ortodok ge ku kabehan ge aing mah bodoh aing lah asal Allah beri doan ka aing eueuh tanu nekat gitu eueuh komo Kiai Golkar wah Kiai Golkar mah geus tah mah paling-paling tah mah geus mawatan teu beres Kiai Golkar cek Kiai Golkar teh ngeunah bae jaing mah teu kitu ieu mah nu kitu Kiai sanajan teu kitu ge Kiai kitu ieu beres bu'atu bil hadifati sama babahari emang berat agama Islam itu janten aya jelema boboga anak ngacung bae kawin Masya Allah kawin ketika neangan awewe nah ternyata nu merdeka abid amat padahal urang teu meunang kawin ka amat ternyata di urang mah amat teh aya jelema-jelema anu merdeka aya jelema sabaraha ieu sia mas kawina 100 gram teu bisa aing mah aing jelema susah neangan 50 gram teu bisa aing mah neangan 10 gram teu bisa aing mah hayang jasa ieu dina kawin teh tapi neangan awewena ieu mahal turun nah kapan aya sarwiti wit sia dek dikawin ku aing atuh teu naon sabaraha mas kawina sia pun dikawin ku aing biasa diberena bae aing mah boga 1000 hutang nek siap 1000 hutang oh masalah hampang boy subil hanifiyati sama Masya Allah nu berat anu make hawa nafsu ibadah hawa nafsu karak berat tahajud 100 rakaat sapeting isu kausada insan kurang dia babok tahajud teu bagus penting udang jam 2 jam 3 kacaya Allahu Akbar 2 rakaat hayang kene Allahu Akbar geus lah cek teh capek ngedeng oh salah papa isuk penting nanya nah udang deui sholli Allahu Akbar 2 rakaat aduh teu kuat teu opat ge lah 2 bae ngedeng deh cenah ganjaran isuk penting udang Allahu Akbar 2 rakaat isuk pentingna hudang deui waduh ngan kieu doang capek amat teu kudu salat tahajud asal hudang bae geus beres meunang kalimat penting hudang tunduh amat saja nyeduh kopi bae kotrek haju ngarokok hees deui atuh geus ke batur dongeng tah beurang keur penting masyaallah jam 2 aing hudang angin gede heueuh bener aing ge hudang bener jam 2 geus ulah nyaritakeun tahajud ulah nya mah jang ngopi doang akur hudang nama bu'itsu bil hanifiyati sama babari ulah ku hawa nafsu geranya nikmat jasa ya Allah ya Allah sebab ibadah teh urang mah kuari make awak geus ngajina ge fikih kebal mah ibadah mah lain make awak make ruh hikmah mulai awak diurus roh diurus seimbang plek solihin kabulah dituna meroh bae anu diurusan teh awak teu pati diurusan wah itu mah bisa kakalayangan
manukos kitu mah. Dudu batak tahapan-tahapan gaji teh wariwa urang mah kakarak datangkan urusan awak doang. Wudu nu rapih kumaha? Salat ruku sujud itidalna nu rapih kumaha? Duhana tahajudna awak tama. Ja urang maroh urang mah kadang-kadang ngalayang hate urang mah pan. Salat mah salat tapi hate urang makan aya di sabar subuh. Salat mah salat pan hate urang mah aya di Bandung. Jadi urang mangan awakna doang di masjid aya hatena mah di sawah, di kantor, di pasar. Ajuk urang cuma bagian jago kumaha emang datang ka dinya hirup ngatuh geus bae kitu. Kebal-kebal diuruskan roh, diurus selaras antara zahir jeung batin. Beda gerakan salat dage kadeuleu ku ahli nama. Oh, bagus ta budak. Emang teu kajahoan gitu gerakan-gerakan salat ku ahli teh kajahoan. Antara nu husu jeung nu teu husu kajahoan. Cenah ku aing deuk dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai. Allahu akbar. Emangna husu dina mendak. Emang husu dina tungkul. Emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah. Kok bisa kajahoan? Awak urang teh cangkang nu di jerona maroh geus ieu roh dicangkangan ku awak bakal kajahoan jerona mun urang neuleuh cangkang ieu mah tah nu kadeuleu ku urang mah cangkang tah mun cara kadu mah cangkangna kadeuleu pan kadu diambean dikitu-kitu karetat sengit beli goreng barang dipurak Masya Allah buruk. Haji udah nyarekan tukang kadu goblok ta tukang kadu tolong ta tukang kadu nipu aing teu kudu dicarekan ya tukang kadu na kitu nyaho teu dicarekan tukang kadu cak tukang kadu pugu aing ngehem jualan teh yang nu bener sarua bae sia kudu nyarekanan aing dipeujit sia ku aing teu bisa waduh kudu dicarekan eueuh geus nasib bae sakieu urang sok nyarekan tukang kadu. Ji goblok aing moal meuli-meuli kadu deui di nyana cenah sakiana. Kadu aing meuli 5 bener hiji-hiji acan tolol. Sakiana aing sarua jualan aing itu bener sarua aing ge. Tah teu bisa tuh nasi. Geus lompatna di oblang urang. Meuli ketan. Hiji ge ketan. Kotek. Beres. Tah jadi meuli kadu buruk kuari di oblang ka bagian salembur aweha. Ieu awak urang mah ieu mah cangkang nu di jero na rola mun urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Mandi dirapihan disabunan awak ieu disampoan awak berarti kan sikat gigi awak berarti kan make sesengitan awak kan berarti ngaca urang make batik make baju dan lain sebagainya awak kan berangkat urang kadeuleu necisna luar biasa. Ti mimiti buukna rapih, kopiahna rapih, sorbanna rapih, bajuna rapih, kaambeuna seungit. Jerona kurang henteu diurusan, ternyata horeng di jerona bilatung walung. Naon bedana DPR takos kitu? Neuleuh awakna nara recis DPR teh, bajuna hara rebat. Setrikaanna ge luar biasa, parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan.
cak dana beli lagi kudu di Singapura di Paris lain lalagan sapatuna mengkilap baju nage hebat wow dan lain sebagainya jahitan nage tersambarangan dipakai kunyana keluar di mobil anu mewah hebat luar biasa hatena bilatuna teu diurus mah bilatuna kala jengking malulu di jero orai tanah malulu di jero uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai pancena kiai kuluknya nyawana nyawai di mana cenah nyawana jalan teu beres lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi lamun hate sia bilatungan bangunan rapi gara-gara hate sia aya bilatungan aya kala jengkingan tukang endong ngadoakeun ku galedeg ka sia sia tah nu mantap kudu ngaji ge lain deuk nyarekanannya na yu urang rapihan bajuna bagusan hatena bagusan hirup urang moal kebal kuari maka panggih jeung jelema-jelema jeung rakyat eueuh masalah isukan sia DPR sia bupati sia gubernur sia menteri kapanggih jeung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala rasakeun ku sia kuari sia nyalahkeun ka aing goblok taki uci galak cenah sieu teh tolol katololan aing jeung kagalakan aing geura pae sia di hadapan Allah buktikeun omongan aing ku sia wah cenah sieu ternyata aing aing keur sieun sieun emang aing teu make wiridan ngomong atuh mah pajar mah bener bae ye tuh mantak awe bogoheun nya teh dipandik ieu pelet atuh sekali-sekali ye lamun aing ngomong di hadapan bupati lamun teu kieu bupati ulah disangka aing beuki nya iraha cenah kiai atuh aing na hayang kieu dek naon atuh aing ngomong nya di hadapan nya najuna kieu atuh ewer-eweran ka aing naonan iya mah maksudna lain gitu ieu urang beneran ieu nagara urang ieu teh ibu pertiwi urang teh titah ngurusan urang teh rakyat ieu loba nu zina ieu di Kabupaten Tangerang bareng yuk urang tangkepan tan zina paraehan ai praktek anak buah bupati nu zina atuh di paraehan bae lamun urang jaritakeun tentang Al-Qur'an jelema nu kurang iman kana Al-Qur'an pasti Qur'an kurang manusiawi kok zinah bae ge kudu dipaehan kurang iman akibat teu make Al-Qur'anul Karim ham anu dilaksanakeun nu zinah terus-teruskan dibiarkan ieu modelna kuari kos karari tarimbul anak-anak zina tarimbul teu jujur jeung teu adil teu percaya ka Allah anu nyieun Al-Qur'an nyieun dunia cak Allah walil qisasi hayatu ya ulil albab da cenah kieu ku mah kiai mun kiai jadi bupati dek dikumahakeun babari aing mah je mun aing jadi bupati camat instruksikan kepada seluruh camat supaya menginstruksikan kepada seluruh lurah coba kuari aya sabaraha anu zina-zina tangkap tangkap punya aja dek dikamanakeun
di deuleuh mana nu geulis. Aduh, hese di Indonesia hese. Sebab lain make Al-Qur'anul Karim geus ieu urang ngaji supaya nyaho bae. Adapun dilaksanakeun di negara urang moal asal nyaho bae. Setelah urang nyaho, urang kan jadi sieun. Oh, lamun zidah ternyata dihat di Indonesia lolos teu dihat horenganan can anggeus. Engke dianggeuskeun di Rabbul Jali. Ih, sieun amat tah. Maksudna supaya sakitu bae. Aduh, cenah Kiai, ieu mah kula mah geus dinana kumaha? Sabaraha kali siang geus dinana. Asana geus teu ka itung, cenah Kiai. geus teu ka itung kade. Aing boga sumur caian. Ku aing dibebaskeun sia ka sumur aing, atuh dicor di luhurna. Iya tuh aing pae, emang sia mah kudu dipaehaneun. Aduh Gusti Allah. Urang supaya nyaho bae hukum Allahnya. Adapun kaditu nama masing-masing nyanggakeun tama sadaya-daya kula atuh geus ngabejaan mah teu kaberatan. bisi ke di akhirat dipanggil Haji Oce maju. Aing sugan nggak geter ke di akhirat ngoak. Tenang. Cek Haji Pendi kok kiai teu ngageter naon tuh. Kalem bae. Malah Haji Pendi nu ngageter-geter. Kok tenang amat cenah kiai? Tenang. Maneh tugas maneh keur di dunia naon? Magaan ngaji, dakwah. Pernah nyampaikan tentang hukum zina? Lain pernah deui. Pernah nyampaikan bahwa lamun zina muson kudu diranjam? Sangat. Pernah nyampaikan lamun goer muson kudu dihad 100 jiridan? Pernah. Sasaksina Haji Makmun. Haji Makmun dateng ngaji. Ya ngabesan. Aya jalan. Kula gaji Haji Makmun teh nya nama di zaman abah kula nya nama ngajina. Nu mantak diomong-omong ge. Nyana nai, gede dosana nyana baheula. Baheula. Aju ngaji bae zaman Haji Meme. Jana soleh baheula teh pasar Kemis. Kula jauh keur kula leutik tah jadi tersisa nyana masih tersisa ya puing-puingnya neta. Terus teu datang ka kuari lobak aya keres sabaraha kalingan jana lantaran naib baheula jadi kulanya wow itu Ki Haji Meme naib teh soleh nyana ngaji jadi naib baheula mah ngaraji nanyakeun tentang ka abah hukum-hukum nikah, hukum tolak, hukum pasad dan lain sebagainya. Geus naib baheula mah naib baheula bener sebab nanyakeun. Naib kuari mah teh. Duh, Ki Uci cenah ngomong-ngomong keus kitu mah takur jeung negara. Ya terus nek akurkeun teh sia-sia aing. Gara pae sia ieu. Aduh ya Allah, ya Rabbi Karim. Nah wa anal kamil zani binakisil muhson sanyana jelema nu sampurna boh lalaki boh awewe sampurna dedeg pangadegna sampurna pemikiranana jeung akal ngan binakisil Aya kakurangan lantaran budak kene anal kamil zani binakisil muhsan tetep hukumna cekaol aku memuhson. Lamun tadi diceritakan tentang budak anu zina teh eta teh can kataklif eta adalah kaulna dhaif tapi cek di dia
wa anal kamilazania jelema nu sampurna anu zina bola laki boa awewe dengan kekurangan lantaran leutik tetap hukum lamuson paehan bae ngabahayakeun turunan engkena. Masya Allah keras kanu salah teh keras Islam hayang supaya tentrem adem loh jinawi tuturkeun Al-Quran mantep luar biasa dengan tidak adana perang baik acak-acakan kekuatan Islam terletak pada perang sote lain sa perang merangan zolim merangan nu ngalawan ka Islam luhur Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la ketika Islam darai perang Indonesia bisa merdeka jeung ketika ngalawan musuh di lemagaraga sararakti kolot-kolot baheula anu kuari araraya keneh anu jarago pencana eta teh berkat perang baheula kolot-kolot anu baheula nu kuari aya keneh umurna 90-100 tahun anu nyeuleuh baheula milu memperjuangkan negara sararakti akibat perang baheula Ki Ahmad nu mantak diseret teh seran datang ka pos ka dieu teu naon ku guruna nyana diasupkeun ka liang emang kumaha gitu ku guruna digali 2,5 meter 2 meter diasupkeun ka jora ditutupan selama 40 peuting ditah di jero je emang kumaha nu mantak ketika dibuka dak dipersilakan untuk siap tampil jadi garda terdepan bareng jeung Bung Karno. Ye atuh manang kitu heula. Ketika Bung Karno di jero penjara, liang. Ki Ahmad asup jalan luhur liangan segede cinggir doang nyana asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Bung Karno jalan mana euy? Ya kan dikunci. Lalu mau tuh jalan jalan eta leutik itu lamun aing keluar baru kumaha adi baca ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma abali bejakeun gua ini rekam sia tuh pajar pelit bae ojol jeung sapi atuh dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim berem asuk tak keluar Masya Allah orang dari laluan yuk orang ke Tanah Abang yuk ke Tanah Abang nyana Masya Allah begitu Belanda ningali kadenya Bung Karno tidak ada jalan mana dia ini bukan orang teangan ya Allah ya Rabbi Masya Allah tah dek memperjuangkan negara teh kudu bisa kos kitu heula kuari lamun diperangkeun ulah jeung Amerika ulah jeung Amerika jeung Malaysia bae hayo berangkat kabeh kaji pendit ti heula paeh kabeh tinggal Haji Pendi cak Malaysia ini mah tidak usah ditembak kita juga mati sendiri aduh Gusti Allah jajatena hararebat tu para ulama riyadhah puasa Masya Allah nu mantak kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim urang nyaritakeun Abuya urang nyaritakeun Mama Oco urang nyaritakeun Ayah Banjar hararebat tu kuari muridna saantero urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi lamun urang nyaritakeun Ukudul Juban berarti Mama Oco
jadi kan boga jalur-jalur mual keluar tidinya jangan nyana nu mimiti ngembang kena kok hararebat amat sih Riyadho atuh Riyadho nanya nama barang geus jadi kiai teh izin di kiai ke barang geus jadi kiai teh beuki waro barang geus jadi kiai teh bener-bener besi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai geus beuki api kebelah dia dang sing jelegur Mama Bakri pohara jasa ningali zohirna mah biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae tetapi batinna pohara jasa kanyahoan batinna pohara emang kumaha Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri geus nulis ti heula can aya HP can aya telepon pan harita mah nu bakal ditanyakan 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri masalah kahiji masalah kedua masalah tak teun di jablek bae begitu tamu datang assalamualaikum mama ana di tukang bae kieu barang di deuleu masyaallah nu deuk ditanyakeun ku urang ieu waduh geus teu kudu kapangijeng jelema atuh berarti kan jago jasa ya Allah ya Rabbi eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat Riyadhona lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kahebatanna carita kehebatanna eta jamul Mama itu prawira ngaji jamul jawab di dinya Mama itu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah eta teh lain jago ngaji nama geus aneh tapi kajagoanana ketika jana lempang tasbihna ragag di rel kereta api ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung endeu ka ditu ka Panegalan aya tasbih di dinya ngoser kereta ngoser masinis ge kaget ieu jurig naon jakana tidak ke barang di dalam Masya Allah ayat tasbih tuan nyokot tak atas besieun geus masinis bebeja woi masyarakat dulur saha nu ragag tasbih coba saha begitu tadi beja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula zokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit teh goreng leungit tasbih teh nya nambah uga tasbih berarti kan tilok dicekel aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan amat subhanallah teh mah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya apa itu ahli sunnah wal jamaah kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan sakena teh ye eta Muhammadiyah teh kos kana itu mah lamun ngomong jeung aing maka dia sia sungut siapa yang disesuaikan sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa hararebat kitu Riyadhona teu sambarangan barang dahar ieu ti saha ieu ti pamarentah oh bikeun ka batur embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti terus jeung nu sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedangkeun nyana karesepna teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gebusieum jeung kakap jeung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabusieum kakap udah dibawa geus bungah bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres ieu dibikeun coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah bunga cek abad teh kanyahoan we teh terinasi
Geus aya dibungkus, dek di bawah. Tuh kalau mau kos kieu cek ada tuh geus dibungkus deuk kita di bawah tinggal mawa doang ditinggalkeun nanaonan cekeuna teh. Eta saha nu ngabejaan. Naon eta? Riyadho namanya teh. Riyadho teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu, ngajar nafsu. Makin dikiaikeun makin inggis, makin dikiaikeun makin hati-hati. Kuari mah lain gitu. Ka mana kiai? Kiai naik aing bisa jadi mama. Kieu baheula kiai malu. Naik mah. Tinggal murid teh seri sial teh guru tolol. Menang setahun kali jadi Assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya. Wah geus bingung murid geus bingung murid. Baheula beubeut dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin gitulah ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atuh pek bae masalah atuh kudu dirobah bae beureun ieu negara bentukna jadi negara Islam ai satuju mah pek bae ai kira-kira bakal huru-hara berat atuh teu kudu ja buktina guru-guru urang di negara demokrasi jadi wali jadi kutub masalah aju ieu acak-acakan ja lain demokrasi dan nu acak-acakan sebenarnya mah jelemana bae eta mah dia lamun ku urang dilaksanakeun nu semestina mah APBD Tangerang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana Serang sesuaikeun Jakarta sesuaikeun jauh masyarakat dia bakal mengakui jah heueuh atuh ngagunakeun duit batur bae sakitu hesena atuh kumaha nu kerem kumaha nu njana duit rakyat bae dikarayatkeun sakieu hesena atuh kumaha nu nyana geus berarti ta bupati gubernur nyana pangpelit-pelitna sadunya sebenarnya pelit lamun hayang nyaho nu pelit eta nyana masyarakat eta nyebutkeun pelit ya kanyana tah sebab naon duit batur bae dikabaturkeun deui hese atuh kumaha nu nyana sia mah di dieu mah iya bener ih mun nyana henteu dilahanat ku malaikat sia emang kumaha gitu ulah kitu cenah kiai henteu emang kitu bae wal bikrul ini atuh lamun jelema muson rajam lamun jelema guer muson parawan atawa bujang 100 jilidan setelah 100 jilidan tagribu amin piceun setahun ka mana ila masabati qasrin fama fauqaha piceun aya di urang mah kuari lamun dipiceun sama tabatu qasrin teh saukuran koser ti dieu ka Pandeglang atuh bisa balik deui fama fauqaha nah mentak di dieu mah urusanana pemerintah kamana dipijeuna supaya nyana teh ulah bisa balik deui sebab lamun balik deui bisa ngalaksanakeun zina nu mentak wa idza ayyana al-imam jihatan falaisa lahu talabu ghairiya di mana geus ditangtukeun ku pemerintah untuk dibuang ke salah satu tempat teu meunang milih zaid zina rajam muson zaid zina lantaran nyana teh lain muson 100 jilidan piceun urang kuari piceun ka Pandeglang balik deui piceun ka Lampung balik deui dipiceun ka Sulawesi balik deui piceun ku urang ka pulo anu pulo eta teh hese Bali modar-modar geus ka mana cenah kiai di Indonesia teh aya sababaraha pulo nu encan terjamah ku urang biceun ka dinya di atuh cenah dinya mah loba gajah cenah atuh teh ke mah lo sia ulin jeung gajah habek di ditu tapi piceun ka Sulawesi ka Kalimantan anu hese nya Bali di Kalimantan ge kotana atuh loba jelema teu pakapungan-pakapunganan di Kalimantan memang kumaha gitu Kalimantan kan 5 kalian Pulau Jawa eta teh aya sababaraha daerah nu encan katinjak ku jelema di Kalimantan emang kumaha gitu Kalimantan ya Allah ya Rabbi
mantak dokter lamun geus dikirim ke Kalimantan nya geus gideg bae waduh luar biasa ti kota naik mobil 12 jam kadang leumpang lagi kieu net hanya untuk meraih gelar tapi nyana dipiceut aya bagusna supaya prihatin di Kalimantan loba kene daerah-daerah anu encan terjamah ku manusia. Masya Allah kos gitulah orang lamun nganyaokeun tentang hukum Al-Qur'anul Karim supaya nyaho bae abeh urang tambah sadar nu kungsi zina tobat ka Gusti Allah ulah bebeja ka sasaha cukup be ka Gusti Allah insyaallah diampura. Ya Allah ya Rabbi abdi keur ngorang kungsi zina Gusti aju mangkaning abdi di dieu endek ngangsongkeun diri titah di hate janagaran teu leumpang abdi sakira-kira di nagara ieu ngalaksanakeun hukum had abdi mah siap dihadngan kulantaran henteu tapi abdi hayang salamet di akhirat Gusti hampura ulah eureun baca istighfar jeung ulah jeung kudu kado lah balik deh insyaallah begitu dipanggil Junaid masuk mana zinahnya kunaon mana zinah etalah dosa abdi ku abdi ditarima aju mana kunaon teu dirhad waktu di Indonesia tanyakan saja kepada Bapak Jokowi sebagai presiden saya, mengapa saya tidak dihad padahal saya sudah sadar. Andai kata dilaksanakan hukum had kamu siap? Sangat siap. Setelah itu saya terus beristighfar kepada Allah, ya Allah andai kata dihad ma abdi gendek dihad lantaran teu dilaksanakeun abdi teu deuk kumaha abdi terus be istighfar Gusti hampura ka Gusti Allah. Benar siap bejakeun coba ka Gusti Allah malaikat coba laporkeun ka Gusti Allah siap sok Gusti Allah laporkeun ya Allah ya Rabbi aya seorang manusia tukang zina kemudian nyana gitu kumaha oh aing leuwih nyaho malaikat andai kata dilaksanakan hukum had jana siap dihadngan kulantaran henteu sebab bentuk negarana lain negara Islam aing mah deuk nyiksa pamarentahna bae ngan adapun janana mah geus bae ka sorgakeun tuh rakyat mah babar sorga tinggal pamarentahna bae ku aing deuk dikerekep-kerekepkeun maksudna deuk ditanya kunaon teu make hukum Islam sakitu. Tinggal orang nyaritakeun tentang wa yugarrabu